Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 7. Dina deukeut ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangalaman pribadi. Naon ari pangalaman pribadi teh? Pangalaman pribadi teh nyaeta sagala rupa hal anu fungsi kaalaman ku hiji jalma. Jadi pengalaman pribadi teh mangrupa pengalaman anu biasana mah karandapan ku urang dina kahirupan sapopoe atawa aya oge pengalaman anu disebut pengalaman luar biasa. Tah, pengalaman luar biasa mah biasana pengalaman anu paling hese dipopohokeun. Urang bakal inget salilana ngeunaan eta pengalaman. Pengalaman pribadi teh eusina bisa anu pikaresepeun, pikabungaheun, pikasieun, pikaseurieun, pikasediheun, jeung sajabana. Da urang dina kahirupan sapopoe teh henteu bungah wae, henteu sedih wae. Jadi pangalamanna oge tangtu rupa-rupa eusina. Nah, lamun hidep rek diajar nulis pengalaman pribadi, nu kahiji, hidep kudu nangtukeun heula pengalaman mana anu rek ditulis ku hidep. Mangga banding-banding heula, nah hari pengalaman anu pikabungaheun, nah hari pengalaman anu pikasediheun, nah hari pengalaman anu anyar keneh ku hidep kaalaman, atawa pengalaman anu geus lila kaalaman tapi masih inget. Anu kadua, tuluy ku hidep jieun rangkai karanganana. Rangkai karangan teh mangrupa pokok-pokok tina isi carita. Misalna, lamun hidep rek nulis karangan ngeunaan pangalaman hidep jadi pinunjul pasanggiri pupuh. Tah, ku hidep jieun heula rangkaina. Misalkeun mimiti hidep latihan pupuh jeung guru hidep. Tuluy hidep milu pendaftaran. Tuluy hidep pasanggirina, nepikeun ka hidep jadi pinunjulna. Tah eta teh pokok-pokok tina isi carita. Lamun geus ditulis pokok-pokona, pancen hidep sateuleuna nyaeta mekarkeun rangkai jadi hiji runtuyan karangan. Lamun geus puguh rangkaina mah urang tinggal mekarkeun eusi karanganana. Jadi karangan teh bakal gembleng mangrupa hiji teks pengalaman pribadi. Sok ayeuna ku hidep coba emut-emut deui naon pengalaman anu paling teu bisa dipopohokeun ku hidep. Anu nepikeun ka ayeuna misalkan masih keneh inget atawa pengalaman abdi mah da anu paling hese dipopohokeun teh anu pikarespeun. Sok mangga ku hidep cobaan tulis heula rangkaina. Saupama geus ditulis rangkaina, ku hidep ge mekarkeun jadi hiji teks pengalaman pribadi. Cekap deui ka dieu heula pangajaran basa Sunda dina materi pengalaman pribadi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.